Bismillahirrahmanirrahim wa waludun aula jeung ari nikah kawenu turunan loba anak eta leuwih utama tibatan kawin kawe anu turunan saeutik anak. Turunan renai eta nya. Turunan renai. Anakna 12 gitu nya. Gitu. Baheula mah potong 18. Anu 12 mah enak gaya ke ngajen ka 12. Ngaceh 12. Baju atuh gede manfaatna eta geus gede nya. Geus gede tah pemudana baya ka dieu mah. Nu maling ge teh tulus. Sieun eta. Ubahna mah maling ge teh tulus nempo teh si eta bejajar kitu cenah gawe. Ele atuh direpugan ku anakna ge eta. Gede manfaatna eta Pak. Lil amri biha lantaran diparentahkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu nikah teh ka awewe anu turunan lobaan.